hayang geus badag deui ieu Pagawean teh sapopoe teh ngomeh hayam mah jeung dicok wae mah yang mending jual. Itu yang beas beak jual we jig. naon bet sangeunana hayam geus gede kieu dijual dileutik diurus aya geus gede ayeuna nih tadi dijual. Heuh sok datangkeun atuh duit keur meuli beas jeung gas ari hayam mah. Moal dijual eta hayam. Mun ayam beureun duit moal dijual eta hayam. Nya geus atuh urang jual we sugan aya nu daekeun meuli. Wayahna maneh maka kajual ya ayeuna mah. Heup. Keur hayam. Lah. Anu ngaliwat si Edu sigana teh. Urang tawarkeun ka si Edu sugan daekeun si eta. Du, sugan butuh hayam maneh ieu hayam urang dijual. Keur naon mah teh hayam teh dijual teh cing urang ningali heula kondisina. Heup. Kalau ana teh rek ningali heula kondisi heula hayamna cing kumaha. Ente teh rek dijual sabaraha perkawis hayam ieu teh? Ari butuhna mah 100.000 urang teh du euy. Butuh keur ieu meuli beas, token, gas, barareak di imah alah itu lebar malebar urang ngajual hayam teh. Alah bae lah. Bae urang wani 200 ente Kang euy. Ah. Gede teuing teh 200.000 mah da urang lagi butuh nage 100. Aing kajian bedo moal dijual ka maneh yang ada nu lain Kumaha itu teh jelema teh cager kitu. Engko nawakeun bari teu jadi. Kumaha si galuh teh itu mah euy alah. Aing mah lihat. Terah mah ya kebeneran urang tawarkeun we ka terah mah sugan daekeun pada budakna resepen daging hayam. Terah mana? Sugan butuh hayam ya rek ngajual hayam malah dia di imah keur loba pangabutuh. Ada sabaraha diical teh hayamna? Ari priogina mah 100.000 ieu teh. Ngan kedah 100 wah abi mah keukeuh lamun kurang atanapi leuwih mah moal jadi diical lah lebar soalna ieu teh ngan butuhna mah 100 ieu teh. Tinggal hayam mah turunkeun hayamna. Iya ya ada hayamna mah kieu tuh. Rada oleng eta tuh. Tuh. Wantun atuh ari ukur 100 mah abi mah wantuna ngan 50. Tah hayamna ge eta mah rek pae mun sapoeun ayeuna ge. Ah moal ari ditawisna 50 mah da priogina ngan 100 ieu teh. Geus lah moal janten nya nuhun. Duh, aing mah euy. Tuh nawar 200, nu ieu nawar 50, nyaho butuhna ge 100.000. Ah, balik deui lah. Yang Hayang hasil. Astagfirullah. Alah sugan teh geus payu eta hayam teh kalau dibawa deui. atuh da kumaha deui yang aya nu nawar nu hiji 200 nawarna, nu hiji 50. Kan abi teh hayangna 100.000 ieu teh da butuhna ge ngan 100.000. Ari hayang ku pinter-pinter teuing eta aya nu nawar leuwih unggul. Boga kitu paling leuwih ari 200 mah boga keur naon deui keur minyakna atuh. Kedengeran nu lain urang moal kabeli beas hungkul. Ah, bayang lah lapar mah lapar we atuh. Geus teu kudu ngajual hayam jeung barena ge nyaah keneh ya teh ka hayam teh. Madinya atuh ari kitu mah. Ah, nu gimana ada mau dijual hayam lagi. Anjay.